Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat tepuguh ngancikna bagian kadalapan. Ieu yasana Kimasram. Sateuacan dipedari ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu boh mancona ngomena oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Untung dok enggal dioperasi upami henteu mah ngabahayakeun pisan ceuk Aminah bungah pedah Martini geus bisa katulungan. Mohon aya kana sagala rupi pitulungna da upami teu aya Mimin sareng Erlis mah. Boa tiasa enggal dioperasi omong Burhan nganuhunkeun paroman marah mai jadi cahayaan deui. Sami-sami dok tembal Aminah meh hampir bareng jeung Erlis. Burhan nyamperkeun deui Martini ka pigalangna dicekelan dipariksa jalan nadina normal henteu kaganggu. Jantung biasa jalan henteu manggih parobahan acan dilir soteh dumeh reuas jeung urut dioperasi bieu. Kumaha dok? Ceuk Erlis nanyakeun kana kaayaan Martini. Sehat mung reuas bae rupina mah tembal Burhan bari gek diuk gigireun Martini ari Erlis jeung Aminah ting jaranteng bari panon teu lesot tina awak Martini. Teu kungsi lila Martini lilir nyah bentak saeutik-saeutik ingetanana kumpul deui ras tadi tas labuh di kamar mandi. Kulisik Malik maksudna rek terus cengkat tapi beteung karasa nyeri urut bieu kaputan da puguh dioperasi. Ulah waka geraktin panembe teh dioperasi ceuk Aminah ngelingan bari leungeunna nyekelan awak Martini. Nah kunaon Tini teh? Martini meni ngaranjug hate geus teg yen dirina kaguguran akibat kulabuh teh. Henteu naon, tenang wae da teu sawios-wios. Omong Burhan ngabeberah ngagedekeun hate Martini sangkan ulah loba nyarita disirobah kana kaputan jadi matak ngabahayakeun deui. Martini narik napas dirina geus surti kana naon akibat lamun seug loba ojah matak harita nguat-nguat maneh teu usik tururat tereret nurut kana parentah salakina. Wayahna wae kangge sadinten dua dinten mah di dieu keun dijagi ku Mimin sareng ku Erlis. Ceuk Burhan deui semuna langsa sahanteuna atuh da ka Martini teh sakitu mikanya ahna. Tara ieu tega ninggalkeun. Ari ayeuna bet kapaksa papisah Martini diopname di rumah sakit tur kaguguran. Sedih geus leungiteun jabang bayi keur kakara rek boga anak teh. Martini unggek semunu berat geus kitu mah Burhan terus balik. Ari Martini kapaksa diopname di rumah sakit. Teu kungsi 5 poe Martini geus sehat deui jag-jag kawasasari ngan acan bisa digawe da puguh bisi karugra teh. Geus sehat oge Martini henteu terus digawe ari sabab kagok da saminggu deui rek dioper ka rumah sakit umum di Jakarta.
Burhan jeung Martini geus narima tugas anyar di RSUP Jakarta seminggu deui rek indit. Duanana bungah saban dioper ka kota gede anu rame tangtu leuwih loba pangalaman. Da di Jakarta mah sagala rupana oge sarua modern, loba ilmu kedokteran anu alanyar anu can kapimilih ku dirina. Ku Martini geus diomatan yen engke lamun geus di Jakarta moal rek cicing di perumahan atawa asrama tapi rek numpang di adina nyaeta Mariana. Anu menangkeun abud teh Burhan nya tujuan tur sakalian hayang kenal ka adi beteungna teu boga curiga yen adi beteung teh urut kabogohna ti heula. Malikan carita Mariana teh saprak pindah ka Jakarta hirupna jadi senang teu kurang ku sandang pangan. Imah gedong mentereng, parabot rumah tangga kumplit segala aya. Kursi jok pernekel, televisi oge aya, perhiasan teu kurang, gelang kongkorong geus teu kabilang lobana. Bubuhan salakina Mariana saudagar beunghar tur ka pamajikannya kitu sakitunya ahna sagala kahayang Mariana tara dipungpang. Ngan aya nu jadi pikir teh Mariana tetep teu ngarasa sugema beri sok sanajan sagala dicukup Mariana teu ngarasa puas. Ari sabab abud jarang cicing di imah tur henteu bisa mere kana kahayang Mariana anu hiji. Soalna abud ngebogaan penyakit peluh jeung penyakit gula nyaeta penyakit kencing manis anu dilantarankeun loba teuing nginum-nginuman keras malum sering ka luar negeri. Ku ieu pisan Mariana henteu ngarasa sugema teh laki rabi henteu meunang kapuasan. Ka dokter mah ka dokter geus beak ratusan ribu, boh dokter di Indonesia, boh dokter di luar negeri ku abud terus didatangan, tapi penyakit tetep anggar teu daek leungit malah kalah bekir ripuh, awak abud rada ngorotan. Asal lintuh bayuh-yuh jadi begang rang kebong tur pucat eueuh getihan. Tapi ari kana usaha mah abud terus ngeureueuh indit ka luar negeri beuki sering boh ka Hong Kong, boh ka Jepang. Aya tampolanana ka Amerika lamun keur sibuk mah nepi ka aya sabulana maklum sudagar besar. Kekenalanana di luar negeri oge bangsa jutawan-jutawan wungkul. Cicing di imah ngan ukur sapoe dua poe wuwuh nambah Mariana beki kasepian boga salaki teu asa boga salaki. Da puguh jarang panggih komo cara batur mah kaditu kadieu babarengan tara papisah jajauheun pisan. Sakalieun hayang pelesir oge hese da abud teu ngabogaan waktu anu salse. Waktu teh ku abud mah bener-bener dianggap duit. Beki dieu Mariana beki teu kuat ari rek indit neangan kasenangan sorangan hatena rada teu merean sieun goreng kasebutna. Da sahanteuna dirina teh boga salaki piraku ari kudu jadi tante girang mah Mariana bener-bener tuhu kanu jadi salaki. Sanajan salaki tara aya di imah Mariana tara wani pelesir sorangan tetep sabar bari jeung gede harapan sugan kaharep mah abud henteu sibuk kawas harita. Dina hiji poe Mariana balik di pasar. Kasampak abud keur diuk di tepas bari maca koran El Bahar. Barang ningali Mariana datang abud gancang cengkat pok nanya ka Mariana. Mulai ti manaan? Ceuk abud ka pamajikanana teh boleh sopan. Wangsul ti pasar ari akang teu angkat-angkatan. Mariana netep mani antep nakaran nyeh maksakeun imut, tapi katingalina tetep hambar maklum ka abud keur gede ka ambek tina soal laki rabi anu masih keneh pinuh ku kahampaan. Nah atuh maniku nyalira ni warang bi omah bae ka pasar mah ulah keresaan teuing ceuk abud bari terus asup ka jero. Sakalian hoyong amang atuh Kang, kesel lah calik bae di bumi. Tempas Mariana rada baketut beud koloyong ka tukang sok belanjaan teh ditunda di dapur. Da masak namah aya bi omah. Abud geus surti kana kaambek Mariana matak teu ieu wani nganaha-naha rumasa dirina anu salah. Hiji salaki teu bisa mere kapuasan ka pamajikan, rumasa tara mondokan, rumasa tara mawa jalan-jalan. Sumbawana lalajo bioskop estu ngantep teh nyaan kitu oge lain abud teu hayang ngan panyakit anu jadi panghalang jeung waktu beakeun kabeh dipake usaha. Ku kaayaan kitu abud ngan bati ngahruk ngadon uubar mah kudu kumaha sasat geus beak dengkak. Pondok Harapan
pikeun bisa normal deui kawas batur, hirup pinuh ku kahampaan bener harita banda patulayah. Tapi kasenangan sorga dunia teh bisa kalakonan, hirup naon ngaranna? Dasar geus nasib teu bisa diembung-embung, dirina kudu hirup jadi jelema cacat jasmania. Gek abud diuk dina kursi panjang ngahruk pinuh kabingung loba kasusah, keur kitu Mariana ngurunyung deui ka hareup. Ret ngareret terus diuk gigireun abud pok nyarita nawaran cai gula kopi, da biasa sok minum cai gula kopi. Canyahoun yen abud teh ayeuna mah geus kaserang panyakit kencing manis. Nyandak cai kopinya Kang, bade serang susu moal. Ulah ayeuna maan teu kengeng ku dokter, tembal abud nolak. Nah make teu kengeng. Mariana nanya semua anu heran. Panengkang teh kencing manis, janten teu kengeng pisan kana amis-amis. Komo gula bodas mah. Kutan Mariana ngalanjug, dumeh teu kabejaan ti mimitina. Tangtos anak mah moal terang margi ka pariosna oge sanes di dieu. Nembe minggu-minggu ieu waktos engkang nuju di Hongkong. Harita teh kaserang jangar, nyatras di parios ka dokter Wong Gilo. Si horeng engkang teh kaserang ku kencing manis, gogodaan penyakit pet janten namahan, mangkaning kencing manis mah kacida bahayana, upami raheut atanapi bejel getih, sok teras janten borok, turut teras ngajalar ka sakujur awak, moal tiasa dilandongan deui. Mata kaya nama dina sagala rupa engkang ati-ati pisan, nyaeta sieun bisi awak engkang kengeng codeka. Hariwang sieun nimbulkeun kajadian anu teu dipikahoyong ku urang, ceuk abud nyaritana semuna langsa bat sedih ku nasib diri. Mariana oge maningali Mbak Watir kunu jadi salaki panyakit ti heula acan cager, ayeuna geus katambah deui. Tur ieu mah leuwih bahaya, kurang-kurang ngurus bisa pegat nyawa jadi perlaya. Tuda engkang mah seueur teuing tuang gula sareng ari nuju ka luar negeri teras-terasan kana minuman keras. Diwagel oge ku abdi teu ngagugu, janten bae kieu akibatna. Rumaosan nasugan teh moal janten kieu. Nasib bet kieu-kieu teuing panyakit katindih-tindih. Leungit nu itu datang nu ieu. Atos wae atuh ayeuna mah istirahat heula, ulah teras-terasan ngadamel, calik di bumi ulah angkat-angkatan. Sumawana angkat ka luar negeri mah keun da moal kirang ari kanggo nada sari dinten mah kanggo berobat parantos aya piraku artos simpenan anu sakitu seueuna teu cekap mah. Emut ku engkang banda mah tiasa dipilarian, upami seep tiasa digentosan, ari nyawa pan moal tiasa digentosan. Sing nyaah atuh Kang kana badan ulah dugi ka diantep, dugi kareksak sapertos ayeuna. Kanggo naon teras-terasan usaha oge ari kasehatan engkang teu dijagi mah. Kusakieu oge abdi mah tos langkung ti cekap. Sagala tos aya, artos tos teu kaetang. Ari engkang nomro bade diantep, lireun heula Kang, istirahat heula bari berobat. Gampil upami tos sehat mah bade usaha deui oge. Ceuk Mariana bener-bener nembongkeun ka nyaahna kanu jadi salaki. Leuresan engkang teh hoyong reus istirahat heula, komo ayeuna keur kaserang ku panyakit. Sakedahna pisan istirahat teh, nanging kumaha atuh da teu tiasa upami engkang liren tangtos barang moal tiasa kacandak ka Jakarta atanapi artosna magol moal aya dina kalancaran. Saha anu rugi sanes engkang nyalira, tapi sadayana padagang ngaraos rugi, malah engkang anu disalahkeun disangka main curang ka nagara. Kumargi kitu dina waktos ieu mah engkang moal tiasa reus margi ku pameng teh da barang di dituna parantos sadia kantun ngabantun wungkul manawi seep sasih ieu engkang tiasa istirahat. Nah teu tiasa diwakilkeun kanu sanes. Mariana panasaran manawi teu tiasa tembal abud terus tungkul semua anu keur bingung. Atuh engkang teh bade angkat deui ka luar negeri, kumaha atuh pan engkang teh nuju teu damang. Hariwang abdi mah Kang sieun bilih kumaonam di jalan, ulah angkat Kang hariwang. Tugas ieu tean tugas nagara anu kedah dijalankeun, engkang teu tiasa mungpang, kapaksa bari kieu oge engkang kedah angkat. Mung mugi-mugi wae engkang cing aya dina kasalametan,
Cek Abud ngajelaskeun yen indit ka luar negeri teh geus ngajadikeun kewajiban anu teu bisa ditinggalkeun sumawona henteu dijalankeun. Iraha Kang bade angkat lami keneh ari kahoyong mah ulah enggal-enggal angkat sasasih mah istirahat heula. Pageto panginten dinten Rebo aya waktos 2 dinten deui bilih ana bade ameng mangga ameng pengkang salse. Tadina mah muhun ana teh hoyong amengan datos lami aya tauna tara amengan sasarengan nanging ari engkang teu damang mah sawios teu kedah engkang wae istirahatkeun supados tiasa rada sae jaga kondisi da bade angkat teh moal lami deui keun bae anak mah teu amengan oge ngarumaoskeun gaduh caroge pedagang anu sibuk anu teu ngagaduhan pisan waktos kanggo hiburan. Cek Mariana rada nyungkun ras kana kaayaan jasmani Abud nya wae ambak campur jeung keheul ti salaki acan pisan meunang kapuasan. Abud ngeluk tungkul teu wani ngabantah hate beuki nyeri kahampaanana dina laki rabi beuki karasa beuki dieu beuki hampa asa kosong molongpong kalah usaha ti hot-hat kalah barang sagala aya ari kapuasan hate teu bisa kahontal teu bisa kaciptakeun. Benar disebut beunghar tapi tetep gede kakuranganana. Jip sakedapan mah jarempengan hate masing-masing pada galecok nu hiji galecok tina ku kanyerian ras ka nasib diri anu ngabogaan panyakit nepi ka henteu bisa mere kapuasan ka pamajikan. Ari nu hiji ngarenghik sedih hirup asa kosong segala anu dicita-citakeun teu bisa laksana kapuasan rohaniah teu katarima. Ku teu sangka ari nasib bet ngabogaan salaki anu lemah sarua wae kieu mah jeung teu boga salaki sanajan sagala aya oge aing tetep henteu sugema henteu ngarasa puas. Cek gerentos hate Mariana meningalengis. Duanana pandang henang kawas nu beak picaritaeun keur kitu krunyung di omah lanjangna nyampurkeun. Neng tuangeun mah parantos sayagi mangga bilih kabujang tiis deui cek di omah nyaritana bari rengkuh hormat. Geura tuang atuh Kang, Mariana nanya bari ngareret ka Abud. Keun wae heulaan teu acan hoyong. Tembal Abud pondok. Memang tisaprak kembogaan penyakit kencing manis teh kana dahar teu pati nafsu matak awakna jadi ngarotan oge. Simpenan deui we bi kana lomari keun meureun sakedap deui cek Mariana ka bi omah lanjangna. Mangga Neng. Di omah terus ka tukang deui hancengan teh diasupkeun kana lomari geus beres terus ka dapur rek beberes betrak-betruk jeung nu sejena deui. Salira teh sakitu orotna nanging engkang teu kersa tuang kumaha atuh Kang panginten moal aya tanaga tangtos penyakit oge moal aya mending-mendingna cik Mariana bari netep semunu bingung ku kaayaan nu jadi salaki. Sanes teh hoyongan mung kana sangu teh mani parait upami teu ditahan mah hoyongna teh teras-terasan kana gula. Paksakeun atuh Kang penyakit mah da sanes gugueun. Mariana cangkat terus asup ka kamarna ari Abud terus ngahuleng deui pikir jewet ku itu ku ieu bingung mikiran rumah tangga bingung mikiran usaha katambah penyakit puguh kurang-kurang namah matak aral matak pondok pangharapan nepi ka boga pikiran goreng kajeun paeh tibatan hirup nandangan kasusah samodel ayeuna mah. Dina poe Rebo kira jam 11 Abud geus saged maksakeun rek indit ka Hongkong ngabereskeun perusahaanana. Mariana teu bisa ngahalangan ngan hate wae gede ka hariwang sieun bisi salaki meunang musibat. Maklum keur ngabogaan penyakit hariwang bisi karugrag di jalan. Janten Kang teh bade angkat ayeuna? Tanya Mariana beungeutna alum taya cahayaan bener nembongkeun ka hariwang kanu jadi salaki. Muhonan doakeun yang Kang sing salamet di jalan sing hasilnya pamagsudan cek Abud semunu berat rek indit teh ret neuteup meni antebna keran. Mangga Kang ku abdi didoakeun mugi engkang aya dina kasalametan abdi ngadoakeun ti kaanggangan. Medekana naon Kang
bade kana kapal laut atau napi kapal udara. Rupina mah kana kapal udara supados aman manggaan didoakeun ku engkang oge muga ana sing kuat sing aya dina kasayan sadikantunkeun anak ku engkang ceuk abot bari nyium leungeun Mariana geus kitu mah jut turun kaburuan samemeh indit ngaliuk heula ka Mariana leungeun gugupay pileuleuyan. Mariana terus netep abot nepi kalesna leungit dina pengkolan hate sedih ku salaki sering ditinggalkeun mangkaning lain sakedeung tampolana aya sabulan kahampaan jeung kakosongan hate beuki karasa berbei celak teu karasa cipanon Mariana murbut nyak celakan. Kang Abud ku teu sangka teuing ceuk Mariana ngagalendeng sorangan pikiran ruwet pinuh ku kanyerian nyeri pedas salaki teu bisa pisan nyugemakeun kana hatena pikirna kumalayang ka alam ka tukang ras kaburhan anu sakitu satyana kacipta lamun ngajadi teh tangtu sugema sanajan teu beunghar tapi tangtu bisa meunang kapuasan moal kawas jeung Abud ayeuna. Han, Kang Burhan teu karasa Mariana nyebut ngaran Burhan reupeurem ti paparakat. Ari beuntak gebeg Mariana ngagebeg sabab ti jalan aya nu nyamperkeun nu hiji lalaki nu hiji deui awewe ku Mariana terus ditetep disidik-sidik. Beuki deukeut beuki jelas si horeng si mana horeng eta teh Mariana Martini lanceukna pribadi ret kalalakina gebeg ngagebeg dia jantung karasa asarek rag-rag bibir-bibir ngaleper awak oge mani ngadeg-deg. Burhan babarengan jeung lanceuk aing Ce Martini kawin ka Burhan. Duh Gusti, tobat Gusti. Reup Mariana peureum hate asa dikeset getihna sumarambah getih anu pinuh ku kanyerian. Sakedapan Mariana olohok bengong netep kanu anyar datang ditetep disidik-sidik kawas nu hayang yakin kana titingalianana. Awakna ngaleper jantung ratu deg-degan sebab tetelan nu datang teh Martini lanceukna ret kalalaki nu bareng jeung lanceukna gebeg deui manehna ngagebeg panon digisik tapi tetep paninggalna teh teu robah tetelan nu datang teh Martini jeung Burhan urut kabogohna ti heula. Atuh Martini beuki heran naon hubunganna Burhan make bisa bebarengan jeung lanceukna. Ari Burhan tenang bae ngaleng Martini manehna teu boga curiga yen adi beteung nu rek dianjangan teh urut bebenena bareto. Kitu deui Martini teu ngabogaan sangkaan yen Burhan teh urut kabogoh adina. Barang geus asup kaburuan Martini nyigeng ka Burhan nuduhkeun yen adina keur aya di tepas. Bari pok Martini nyarita, "Kaleresan Kang, tu geuning pun adina oge nuju aya." Oh, itu rayetini teh tembal Burhan bari tanggah netep kanu keur ngajanteng di tepas ari red ari gebeg manehna oge ngagabag ruas lain dikieuna sabab Burhan yakin yen eta teh Mariana. Reg Burhan ngarandag panon terus netep ka Mariana. Atuh Martini jadi ngarasa kaget. "Kunaon Engkang sapertos nu mendak kareuwas?" ceuk Martini heraneun. "Sanestin Engkang mah asa-asa," ceuk Burhan mani ngaleper. "Nah kumaha kitu Kang?" "Engkang teh asa-asa sanes Mariana rayetini teh," ceuk Burhan bari ngareret ka pamajikanana teuing kunaon Burhan bet jadi gempeur teu puguh. "Sumuhun geuning Engkang kenal." Martini beuki ngarasa heran. "Kenal da telas rerencangan," tembal Burhan kapaksa ngabohong. "Nuhun wae atuh ari tos kenal mah mangga atuh urang kalebat," ceuk Martini bari terus metot leungeun Burhan dibawa ka jero. "Ce Martini," Mariana turun kaburuan telenyang lumpat meru lanceukna gabrug Martini digabrug. Sakedapan duana silih rangkul nyacapkeun kasono ari Burhan kalah olohok gempur era bunga pagalo jadi ngahiji rek nanya bibir asa dirapat. Antukna Burhan ngajanteng telemek teu nyarek hate teu nyangka baris panggih deui jeung Mariana. Sakilat ku Burhan kacipta kajadian waktu ka tukang waktu keur masih keneh bebarengan jeung Mariana ayeuna panggih geus jadi adi beteungna.
kumaha anak damang cek Martini bari ngalesotkeun rangkulan anak Cipanon nyalangkrung nandakeun kabungah jeung kasono. Pangestoa ce tembal Mariana pondok manehna teu wani ngareret ka Burhan nu jadi nu aya di gigireunana teuing kumaha manehna kawas nu era. Nepangkeun anak ieu caroge cece mah ceuk Martini bari nuduhkeun Burhan tapi teu daek manggut sumawana ngajak sasalaman kitu deui Mariana duanana kalah silih pelong ngadu tetep. Nuhun ari tos pada kenal mah matak manjangkeun baraya. Kumaha anak damang ceuk Burhan ka ciri mani ngelepar. Pangesto akang tembal Mariana meh wae kalepasan nyebut engkang ngan untung manehna sadar kana kaayaan. Kamana ari Kang Abudan? Martini nanyakeun adi beteungna. Teu aya nuju ka Hongkong, mangga atuh urang kalalebat. Tembal Mariana bari terus nungtun lengan Martini dibawa ka jero dituturkeun ku Burhan sup tiluanana asup ka jero. Gek Burhan diuk gigireun pamajikanana ari Mariana diuk hareupeun lanceukna kaciri paroman Mariana teu pati berag kadatangan ku lanceuk teh. Sabab hatena teu weleh ratug era ku Burhan. Da manehna rumasa ti heula sering nganyerikeun kana hate Burhan. Rawas anak mah ieu maneh harerang kieu parabot kumplit katambah buatan luar negeri wungkul geuning ieu mah ceuk Martini ngamimitian deui nyarita manehna kataji ku kaayaan imah Mariana nu sakitu agrengna. Sakieu buktosna wae ceuk teu aya nu sae tembal Mariana bari tungkul. Kudu kumaha deui atuh ari nu rumah tangga geus cukup senang ari kaayaan sarupa kieu mah. Da model cece mah biheung katurutan. Mohon kabita akang oge mung kumaha atuh da ti bareta oge akang mah ngan batan sakieu kasebut dokter oge ngan nepi ka cukup keur sapopoe ceuk Burhan mairan caritaan pamajikanana. Ngadenge caritaan Burhan kitu Mariana mani reup geuneuk rai pias manehna asa kasindiran da rumasa bareta sok ngahina ka Burhan sok nganyerikeun pedah Burhan jelema sangsara anu taya kaboga. Ari Kang Abud geus lila ka Hongkong na teh ceuk Martini gancang mindahkeun omongan nanyakeun Abud nu jadi adi beteungna. Nembe tadi enjing tembal Mariana hate mah geus teu puguh rasakeunana. Sok sabaraha poe ari ka luar negeri na teh sok lila tara. Teu tangtos ceuk aya sasasi aya 2 sasi. Hanaang pangintennya. Tina kusono dugi kahilap teu masihan cai ceuk Mariana bari ngageruan lanjangna teu kungsi lila nu digeruan geus ngurunyung datang. Empo Minah coba bawa limun 5 botol sama esnya sekalian. Baik nyonya, tembal Empo Minah bari terus ngaleos ka tukang teu lila geus datang deui bari nanggeui baki dieusi limun jeung es. Sok kumanehna ditunda luhureun meja geus beres mah leos deui ka dapur. Mangga ceuk Kang Burhan dileueut ceuk Mariana ngamanggakeun. Ngarepotkeun teuing atuhan. Burhan bari netep seblak hatena nyeblak pikir rusras ka jaman ka tukang waktu keur sok nganjang ka Mariana ari disuguhan teh sok era ngadaharna. Martini jeung Burhan terus ngopi bari ngobrol ngarel ngidul tiluanana teu siga-siga padahal mah hate Mariana jeung Burhan pada galecok sahanteuna atuh da bareto mah geus pakayut ati pacantel hate malah geus pasini janji rek kawin. Ari ayeuna kalah jadi dulur saha anu teu ngarasa kagagas saha anu bisa mopohokeun kana hubunganana anu ti heula. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.